Sari jeung sare wae kumaha kana pagawean ai kieu carana mah. Heuh eta sama. Bukan hutang ka aing teh daek gawe naik kumaha bayar ka aing. Terus sabar atuh ding. Geus aya mah aing dibayar ieu. Heuh teh aya nyaho aing ke beurang kudu aya. Anjing. Lupa diting goreng. Motor keur dihadian siap kayak teh. Sal. Wih, fokus pisan geus wae tanya oge. Apes pisan ku ayeuna. Aing teh da aing teh pondok harapan. Aku maha geus gurit kos kieu masih wae sare. Bener-bener ieu mah. Guga. Naon? Guga. Geus gurit bari lagi. Masih wae sare lain nyari uang ka ditu ih. Guga buru. Udah. Kumaha? Esenan gawe teh kumaha? Atuh usaha ulah sare jeung sare wae, sare wae mah moal bisa menangkan pagawean di project. Geura mandi keluar tuh ka ditu neangan gawe neangan naon wae. Jeung parabanan kumaha ieu mah? Heeh atuh, kadang ngawa. Sare jeung sare wae kumaha kana pagawean ai kieu carana mah. Emang dahar teu ku duit jeung meulina parabanan aneh kumaha pamikiranna mending usaha-usahana pisan. Neng. Naon? Nah tuh ieu usang-usang acan. Nah, ama sian artos teh paling Oh, naik belanja kumaha teu masian artos mah. iya tuh. Nya mata tong sare teh nya ate gawe geura ih. Naon wae bau tukang macul bau ngarawit naon wae nu penting mah ya. Iya, hasil. Ayo makan kumaha teu gawe duit nanti eueuh. Ding, ceker naon? Aing keur lieur teh boga duit. Aya di sisa lu hese nagihna. Hese kumaha ku nyukiap jeung aing ge pura ka imana? Daya ieu keur molor sisa mah. Pan heuh eta sama. Bukan hutang ka aing teh daek gawe naik kumaha bayar ka aing. Geus siap jeung aing raya pura pasti dibere ya. Bener. Siap jeung aing ka imana geura da aya keur molor. Heuh aya mah aya. Ya pura pasti dibere. Heuh gitu. Yo, ding, aing duit mah pasti mah aya saya teh mau gablegeun. Tapi mending aing mah ya daripada teh mah geus cocok teh barang atuh motor atau naon panci. Cocok tawe di mah tuh barang-barangna. Heuh gitu. Heueuh berharga ieu. Heuh nama tuh. Heueuh ya. Oh, sok usah garawan ke pan sieun ieu lagi nah. Heuh sok sia. Kadia naik ke mana sih? Nanti. Mana hutang kawan? Utang. Pan kai kan boga ding. Ai teu gawe mah teu daek kira habogana. Heeh, pan. Geus sok naon wae atuh lah. HP motor atuh. Aing keur butuh pisan yeuh. Pan geus eueuh. Da bisa kumaha? Geus eueuh na kumaha. Sia mah aing boga kolor hungkul rek ku kolor. Bale gue atuh cungur. Da hutang sia lain leutik. Berapa digantian ku kolor. Terus sabar atuh ding. Geus aya mah aing dibayar ieu. Heuh teh aya nyaho aing ke beurang kudu aya. Kurang. Heueuh. Atuh ke. Eueuh mata ku aing ulu si eta digendir. Nah, jadi ka aing goblok sia mah. Oh. Yo, PM ka mana ya keur utang tuh aya 5% udah bayar sana. Sama ai ka warungnya kota naik bayar utang Pak. Bayar tuh karunya. Heeh. Modal sana. Tuh engke. Apa aing bedakeun ja. Pas mengajar. Cing napas-napas teuing ieu Pak aya nanya. Sagala karasa. Ini dibarangkeun pisan ieu kok goda aduh. Kumaha teuing ya aing. Kumaha nya? Perasaan mah kegiatan aing sapopoena. Karena sapadet pisan aing teh keur istirahat. Dang sare.
dahar, modal, sesulin, balik teh peting, sare deui, udang merang. Tuh. Keur istirahat nak. Masa ini cara menanam duit Aduh gawe naon ya. Woi, naon maksud kehead? Sorry mang, teka aja. Bener ya, aja pantai ya teh, kamu tengah aja inget balik wae. Ente mang, teka aja ampura. Mending aku, kayak disebut kuatan. Ente mang, aslina. Atuh wae teka aja mah, rek balik wae. Kemana ya neon duit? Aing kudu merantau gitu nah Kalimantan kan itu. Aing ngopi heula ka warung. Kumaha emang? Motor gede omekeun gumbrageun. Urang mah teu naon mah. Tenan kumaha cungur pan itik guling. Motor keur dihadian siap eet teh. Aduh, potong teh mah. Anteu potong ieu bangku we. Bangku. Aduh. Dah asa ieu we. Sorangan ayo mah. Sia didupak sorangan anak kehead mah. Heeh atuh lah. Ampura mang. Ampura nanti mah atuh. Gao lah ya kituna. Itu naon ieu da. Ting aing mah geus buntu pisan euy. Segala pisan karasa aing mah aneh. Segala asa rapas pisan itu. Kopi heula kudu teh ieu. Ngopi Sal. Hah? Ngopi. Moal ah. Cai harang we, Mang. Herang aya menu gratisan. Kalau Mang, kayak orang jajan sok mana cai harang heula yo. Ya tuh Sal herang ayo. Ulah di dinya. Si anu jajan ngalangan. Nuhun atunya, kayak jajan amat tenang. Ayakin orang lain kenaon. Sal. Fokus pisan nu geus wae tanya oge. Sal. Nah kunaon tadi ulang-ulang wae? Anjing, Mang. Aing mah. Nah kunaon sok ngobrol. Aing mah. Pokona apa aya nama aing keur apes. Parah, apes pisan aing. Ih, pandeu sok ngobrol. Jeung urang sok sharing lah sugan we atuh urang bisa nulungan saeutik bae kumaha. Aing ngulang we kitu aing nu paur euy. Yo, Mang. Aing teh tadi teh kakarage hudang sare geus dibubar gablek cek aing ge awewe aing. Terus di jalan apes pokona aing mah. Poe ayeuna mah ripuh. Atuh kumaha rek kitu mah. Kumaha deui mun ulang-ulang kitu padahal ini jiga jero pisan kumaha deui Aing mah madang, kejo eueuh. Teu Masa ngawal imah geus ditagih. aing lagi lo bawa hutang. Tukang warung si Oding. Aing. Tada keur leumpang deui aing teh pira leumpang ka motor ngagoprak aing cararekan deui we. Jin apa setengah tuh mana? Ieu ditah leuwih apes nama. Kumaha deui sok aya nu leuwih apes deui aya. Apes pisan. Aya nu leuwih apes keneh nya. Cek aing mah teh geus apes pisan euy. Nah, berat pisan poe maneh aing namanya deng aing euy. Naon ieu pangapesna naon? Heuh pan aing teh geus buntunya. Apes pisan poe ayeuna.
Aing teh aing teh pondok harapan mah. Aing teh nyuh racun we ka dieu, ngan apesna teh geus dipiheulangan ku Mang. Rek diinum pisan ku aing teh. Iya racun Sal. Heeh. Aing apa sumber Sal? Ya siangnya pengen lihat. Mang mati sabaraha haruan sakali apesna ge aing mati isuk teh apesna ge sabaraha kali. Sarare kanu aya aing wah. Udah